Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi tepang deui sareng pustaka dongeng waoton. Ayeuna bagian anu katujuh pengintennya jurig dugu teh para wargi. Hayu metelami teuing ieu. Wa ngaturkeun nuhun kanggo sadayana nya. Anu atos sasarengan ngupingkeun ieu jejer lalakon, hatur nuhun pisan. Tong hilap di like sareng di subscribe-na. Hatur nuhun pisan. Mangga kaparayun deui sadayana. Harita angin seah walawargi sikonoy ngadenge cek omongan si Jumat gitu teh hatena asa terpercaya kasebutkeun hiji lalaki atanapi budak ngora anu gede kawani walawargi. Sikonoy memang gede kawani dina waktu harita. Ningali kayaan peuting angin jeung ngagelepuk eta si konoy turun ka handap barjeng ngecagkeun ieu karung sampeuna. Gok si konoy harita anjog kawahangan barjeng ningali ruru teret di mana anu kasebut sirah panggihna si Jumat teh nu diucapkeun diteangan ku si konoy balawargi barjeng nyorot-nyorotkeun baterena. Cai wahangan anu sakitu ngangkeung disorotan ku si konoy. Gimana nya anu diomongkeun teh? Ke. Nari Mang Jumat kaos lain kolotnya. Boa-boa kaluhurna teh make calana. Ada celana nyampai. Nyampai na batu. Kaos lain kolot wae Mang Jumat. Oke. Di mana nu dituduhkeun ku Mang Jumat teh nya itu lain kitu. Cek si kono barjeng nyorot-nyorot batere para wargi. Harita kaciri pisan nya pisan para wargi aya sirah semut beuheung nyampai atanapi nyelap dina batu panyi cingekenganana si Jumat waktu tadi para wargi. Geningnya itu bolotot matana eta bolotot cek si konoy palawargi. Dina kayaan kitu
Ieu si Konoy nu kasebutnakeun budak ngora anu leber wawanen teh turun. Eta cai wahangan anu nyelacap teu karasa tiis ku si Konoy. Kucuprak harita si Konoy ancluk ka eta wahangan. Ari sarungna nu ngulawit harita dibuka ku manehanana prawargi. Ragamang leungeunna ngaragamang kana sirah anu harita bolotot mencolong ka si Konoy. Anu segda mah eta sirah teh sirah wira palawargi. Matana anu ngaburileng dina waktu harita disapatkeun ku Ki Badar teh henteu sempat nutup mata. Grep ieu sirah teh ditewak ku si Konoy diasupkeun kana sarungna bari jeung nyarita. Uluh geuning sirah ampura ieu asupkeun kana sarung. Saharita si Konoy ngasupkeun eta sirah kana sarung palawargi. Satutasna kitu kalacap ieu si Konoy ngalacap naik ka luhur niat rek bebeja ka Pak RT. Jeung nu sejena yen geus papanggihan hiji sirah anu ngangkeung di wahangan palawargi. Satutasna kitu ieu si Konoy naik ka luhur bari jeung nyarita sapanggihna jeung si Jumat anu masih kene nyang saya. Kunaon ari Mang Jumat? Ningali Mang Jumat anu harita nyang saya palawargi. Si Konoy bati seuri jeung nyerenge. Saterusna si Konoy nyampeurkeun ka pos ronda. Saterusna ieu si Konoy nyarita ka Pak RT jeung nu aya di dinya palawargi. Yen di peuting harita manehna papanggihan hiji sirah anu nyelap dina batu wahangan. Pok si Konoy nyarita ka Pak RT. Punten Pak, ieu abdi teh papanggihan. Ari papanggihanana mah Mang Jumat ieu teh Pak. Mana sampeu teh? Sampeu. Cek Pak RT palawargi anu nanyakeun sampeu, pedah si Konoy niatna ini terek neangan sampeu. Sigana mah Pak RT teh rada barideg ceurina palawargi kusabab si Konoy mah harita morak bebeunanganana di walungan waktu harita. Saterusna ieu si Mismun torojo datang barjeng mawarokrak awi anu rek niat dibeuleum barjeng pop nyarita ka si Konoy. Hanai, mana euy?
belumna hadir orang-orang belum lah orang panggang geraya belum sambut cek si misun palawargi lain gitu misun aing tadi pak papanggihan di wahangan cek Mang Jumat ieu oge ieu teh lain sampul tapi sirah jelema cek si konoy palawargi atuh Mang Samin anu ngadeangkeun leungeun teh curing hak oge saterusna Pak RT jeung Mismun katambah Jumat anu karek datang palawargi si Jumat mah datang oge jol calangap we teu bisa ngomong waktu harita ruas kareureunnakeun palawargi urang tunda dihandeuleum hieum paranti carita nyokot ningalkeun hayu urang teang deui ieu jurig dugu dongengna teh siga kumaha dina saparantos ngabungkeuleuk teh palawargi aing ngasieun ngomongkeun wae eta aduh ngadongengkeun aduh pas jurig duguna geus ngabungkeuleuk nya palawargi teu bisa henteu wae teh kudu ngadongeng kayaan kitu palawargi angin beuki tarik nebak kana dangdaunan beuki seah palawargi kanyataanana satu tasna kitu ieu jurig dugu teh palawargi matana buburilangan barjeng kumetap rep ningali jasad wira kasebut nu eueuh sirahan pok manehanana nyarita aing pi aku asup kanu eueuh sirahan tapi itu aya jasad hiji deui erek ditingali kurang geleber harita jurig dugu teh ngageleber palawargi bukna nu ririaban katebak ku angin sre eta jurig dugu net sre kana jukut bari jeung ngareret kana hiji layon nyatana layon nyai elas palawargi atuh ieu jurig dugu teh nyikikik deui palawargi bari jeung kukurayeun wawaton geus yeun aduh nyaritakeun wae eta jurig aduh teuing ieu jasad awewe anu geus
asupan kurang. Satu tasna kitu para wargi pes ieu jurig dugu eta jadi haseup manehna asup kana hiji jasad anu geus tutung para wargi nyatana jasad Nyai Elas. Ieu haseup asup kana mun-munan ieu jasad. Satu tasna kitu ieu jasad anu geus renghek tutung teh para wargi cengkat hudang. Satu tasna ieu jasad cengkat urat teret ningali leungeun sorangan nu sakitu tutung. Ok harita ieu jurig teh ngomong anu geus asup dina jasadna Nyai Elas. Ayeuna aing geus asup kana ieu jasad. Ngan haja ka ieu jasad teh tutung keneh. Hidung. Ieu jasad Nyai Elas anu geus tutung renghek teh nyarita para wargi. Kulitna anu tutung renghek dicampaan ku manehna sorangan. Barjeng pok deui ieu jurig dugu teh nyarita anu kiwari geus aya dina awak Nyai Elas. Entong disebatkeun aing. Aing bisa ngarubah diri. Anu tadina geulis bakal mulang deui kana kageulisan anak. Kitu para wargi sadayana. Teu lila kibeg kibeg ieu jurig dugu teh ngagibegkeun diri. Atuh breh katingali sajongjonan ieu beungeut Nyai Elas eueuh codet-codet acan para wargi. Atuh eueuh tapak-tapak acan dina awakna ieu Nyai Elas. Sarenge Nyai Elas mamalihan kasebutna seuri sorangan para wargi. Langgeor harita Nyai Elas mamalihan teh leumpang. Leumpang nyampeurkeun ka hiji layon nyatana urut salakina. Pok ieu jurig dugu atanapi Nyai Elas mamalihan teh nyarita. Hampura manusia. Ieu jasad pamajikan maneh bakal dipake ku kami. Kitu para wargi ceuk ieu jurig bari ujung harita asup ka jero imah ieu jurig
anu kacirina Nyai Elas sok padahal ieu teh jurig dugul para wargi. Peuting teh beki simpe ditambah sora anu matah pikasieun nambah pihariwangeun para wargi. Kalayang ye jurig dugul teh kasebutnakeun mamalihanana Nyai Elas ngalayang kaluhur kenteng bari jeung trek urat teret gular giler. Ieu anu kacirina Nyai Elas teh gular giler matana bajeng urat teret pok harita nyarita. Sabar aing. Kudu dahar naon ieu? Kebenaran. Aya manuk rek ditewak. Delila gaya bag ieu jurig dugul kasebutkeun Nyai Elas mamarihan teh. Ngagaya bag newak ieu manuk bala wargi. Kat. Ieu manuk ditewak barjeng dikokos. Teu disesakeun jeung buru-buruna acan. Getihna ludang ledong kana pipina bala wargi. Atuh manuk teh kerjet di dahar ieu ku jurig dugul teh bala wargi. Teu lila kalayang ieu jurig dugul ngalayang deui asup ka jero imah. Satutasna di jero imah ieu jurig dugul urat teret ningali ka sisi kagigir. Aya tapak-tapak getih urut Jangwira anu ngecelak di lamotan pada wargi. Kusabab harita wira disabet sirahna teh leumpang kaluar kusabab rohna encan leupas sapinuhna waktu kamari ditelasan. Anu sampai jasadna Jangwira ngajapapang di luareun imah. Tapi ieu getihna masih keneh awor-aworan di hiji tempat nyatana di tengah imah pada wargi. Nikmat oge ieu getih manusia. Aduh, pedo. Cek eta jurig dugul pada wargi. Satu tasna kitu ieu jurig dugul asup ka jero kamar pada wargi. Sup ka jero kamar barjeng cicing. Manehanana ngomong sorangan barjeng nyarita. Namun kuring sorak ieu keneh. Jalma-jalma pasti caurig agak kuring. Ujung saha ieu jasad ngarananya. Tapi keun bae. Isuk jaga ninggetok masih orang nyaho kaya ngaran anu dipake jasad ku kami. Ngerasa kenikmat orang bisa hirup deui.
tuh para wargi lecek curi kok brut. Aduh, ampun dan kamu jangan kok brut. Saya orang sambung dulu ya. Ya sakitulah para wargi. Atur nuhun. Wah, ngahaturkeun nuhun kanggo sadayananya. Mudah-mudahan ya pidangan dongeng pustaka waoton teh cing janten hiburan para wargi. Wah ngahaturkeun nuhun kanggo sadayana. Ngapunten uat teh masih kene diajar para wargi. Bila aya kritik sareng saran mah cenah kolom komentarnya. Tong hilap di like sareng di subscribe. Mudah-mudahan ieu channel biasa berkembang. Wassalam.